ari naon ieu presto masak naon Anu iya pucuk sampo. oh ieu teh pucuk sampo di presto Namun bade di Cipati oh ieu teh bade di sayur jadi di presto heula si daun sampeuna teh gayanya naon bumbu naon teh Ieu teh kanggo pucuk sampo naon wae bumbuna cabe beureum bawang bodas, bawang beureum muncang sakedik. Iya we neng tah. terus ngangge bumbu kari cenah Oh iya cipati. ngangge deui ke kara meureunnya cipati tah tadi teh bawang beureum Bawang bodas. bumbuna teh bawang beureum bawang bodas cabe beureum terus muncang kemiri muncang teh terus naon deui ngangge tomat teu Bade engke. oh bade ngangge tomat cabe beureum bawang bodas koneng teu Nganggo sakedik. ngangge koneng sakedik tah koneng kunyit koneng teh tah Bade ngadamel muncang nya tadi si ituna pas dikulub kan. pas dikulub cenah si daun sampeuna dipresto heula si daun sampeuna tos dipresto heula ayeuna tinggal ngadamel bumbuna ieu teh ngadamel non satu sayur daun pucuk sampe daun singkong lainnya pucuk daun singkong oh tomatna sakedik aduh tomatna sakedik direnoskeun Renos aja. teh sayur pucuk sampe sayur daun singkong gitu ieu bumbuna nya Mangkes ieu minyakna tos panas mangkes Bade dianggo ieu neng bumbu ieu. oh sok atuh Daun sampo teh. oh masak sayur sampe singkong daun singkong teh daun singkong Bawang daun neng tah. oh Di sini. aduh senyit ke bumbuna mangkes manghir terus kabesekan ieu mah soalnya melenghir atuh dah nyambuang aduh kan Aduh neng. bagaknya Nyamuang. Daun sampo terus naon deui teh bumbuna penyedap rasa. oh tah ngge naon wae Gula bodas neng. terus Nganggo ieu roiko. wah ieu teh rupat bumbuna saenya mangkes nya Say atuh. jadi ieu mangkes teu ngonten teh teu ieu nya langsung wur tina wadah eta teu pulang anting nya bulak-balik gitu tuh kudu bulak-balik jadi bumbu teh tos aya di dinya wadahna aya genep eta teh nya ieu Ieu nganggo ieu neng. tah ngangge eta Kara. ngangge kara Teu pulang anting keneh. tah terus ngangge Nganggo ieu neng sakedik. enggak bumbu kari cenah Kari. upados langkung enak kangkung lejon tah pokona mah Nganggo cai. angge cai Kangkung hipu. kangkung ke hipu cenah nu ompong ge tiasa nuang kieu mah Bade ngadamel nu alompong mah. Moal lami atuh. So kocek-kocek sampai tadi kocek-kocek cenah dikocek-kocek tah dukikeun ka asaknya sekedap we da asaknya mangkesnya Teu da ieu mah daun sampo mah tos lepo. tanggal ngagantosan ngagolak we caina nya pokona mah Dikulubna ge kana panci ieu neng. prestonya tah ya antosan asakna nya ieu nya sayur daun sampe alama engkes mah kieu Singkong. ieu asakna sok atuh lebetkeun mangkes Lain neng meni kalpo kieu ku panci ieu mah nya tuh. oh panci prestonya dieukeun Nikah hipu. katel lah meni katel lage saya atuh mangkes mah katel stainless ati
Kalau si nu nomor saya nomor ada ukuran 38 cm nya make nyoyan nyoyan cenah katelna ge nyoyan katelna nyoyan masakana lejon gitu. Nganggo iya kita neng cengek. Oh dicengek kan? Nganggo hiji wae mah dua. Oh ieu teh dicengekan. Lebih haneu. Berat tapi ya karena dia berarti kan ampegnya. Tah ieu teh masakan ala Mang Engkes. Daun sampe. Daun sampe. Tuh, Ya, tak asal.